Naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh lain. Aing teu ngeunah. Teu ngeunah naon? Pamedegan aing sia dileuwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing. Cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Cing salamet si laing ku ayana agama. Ayeuna si laing dek neunggelan dewek eta teh hartina si laing teh dikusrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Aing nu sabenerna sabaraha hayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sadet bener sia heeh what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tak alah anjir. Woi. Luar biasa. Teka ciri eta gerakan euy. Tah euy. Tah. Ya anjir. Geus kitu urang ditu elmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedah sareng pun bojo eta mah. Cing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh? Tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Teu lesot-lesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paeha